Rupa-rupa wae jelema teh dek nguseup dek ngontek nitah pangnieunkeun kenceh nitah pangnieunkeun rantoy make korek kuping cek urang mah nyieun sorangan lain nitah ka urang mun can bisa diajar nempokeun kanu geus bisa lain hayo henitah ka babaturan nyaho babaturan teh riweuh buat keur ngomean motor buat keur eta mikiran bayaran hutang rupa-rupa wae ieu mah kayak si Kang Cepot ya mana geuningan keur naon euy Kang Cepot geus di mana eta geus di teu eta tah Kang Udan tapi teu aya oh geus naon eta bade nambut ieu linggis gitu tapi teu aya geuningan dikunci pantu pengkerna teh ari sugan teh aya kitu di pengker maraban hayam bororek nambut teu aya tukang apana nuju ka Bandung nuju ka Incuna oh palingan teuing atuh keur naon maneh ieu bieu geura urang keur cicing di dieu aya si Kumrun naon da si Kumrun nitah pangnieunkeun eta kenceh jeung nguseup ka urang gitu oh kari we tuh biasa teuing Kang karineun kenceh teh apanana Kang atuh make kenur ayeuna manehna teu moal kenur coba bayangkeun oh tuh make kenur pastina ge can kudu aya korek kuping can kudu aya useupna akang apa meureun apalah tuh urang ge jang kenceh rantuy lain kudu sayagi useup anu cepukan gitu 100 siki jadi sekalian dijieun terus kumaha kitu masalahna naon ieu teh da si Kumrun mah tuh kieu Kang geura nitah ka urang teh Kang pangnieunkeun kenceh cenah rantoy 10 siki mah bari geura kenurna can aya manehna teh pan lieur useup can aya korek kuping can aya oh gitu terus kumaha cenah dek menta ka Kang Udan kenurna korek kupingna dek menta useup dek menta segala menta tuh eta ge lieur urang teh heran pan kuduna ge sayagi Kang tuh kudu geus sayagi eta mah useup kenur kenceh korek kuping jang useup ka mana cenah eta teh sariweuh eta cenah jang ka Bendungan akang apa sorangan meureun di Bendungan laukna sagara dek kumaha apalah tuh sagara de Toronto nih sagede jok 3 kilo 7 kilo geuning eta lauk nila pan barada gitu kudu kuat kenceh ge kenur ge kudu nomor 12 meureun kenur ge tageungan akang apa sok bayangkeun ena si Kumrun eta nian kenceh seup rantoy make kenur nomor 2 atuh moal pas nya Kang itu mah pas meureun teu pegat mah cantik karait kudu nu kuat we anger kenur mah tah si akang apal eno ngarti itu urang ngarti lauk Bendungan teh bararada da si Kumrun mah geura can sayagi cek urang mah meuli ka Itang bahanna teh bau useup ku kumbul ayeuna can sayagi bahan geura alah asa ngaco wae jelema teh ada sares eta mah da cek urang meuli we ka Itang ka pusatna ka ditu geus boga segala aya kumplit geura ayeuna rek minta kenur ka Kang Didin oge atuh da bakal dipake kenurna bakal dipake nguseup sarua minta saklos geura Kang bayangkeun beak atuh meureunan itu bakal beak karunya Kang Didin kitu bogaan kenur itu mantepkeun jelema kitu mah cenah meuli sorangan kitu ulah sok dibere
kena kebiasaan ketumanan liar pan ka urang. Aku orang antara dibayar Kang paling dibejaan senam meuli sorangan gitu. Oh entong ayo deh ka ditu mah milu. Kamana Kang? Urang Salah kurang kan itu yuk Kang kemana? kurang katen eta tah Kang Didin ya Naon aya acara naon? orang karaokean di ditu di imahna. Ayo tuh geus aya sound systemna eta mah mau HP. Aya apa mah di ditu sok aya da sok saya lagi diteun Kang Didin Kuotana aya. baka yang kejeng Bang Amat orang dangdutan Ayo tuh ayeuna ayeuna we tuh aya kopi sakang ditu mah bakal aya kopi kira. nya ayo tuh urang bari ngopi we. Segelas 2 gelas. Beureun wareg. Sugana tuh manehna boga sampe, bisa ngagoreng sampe di ditu. Ngopi wareg Nah gitu Kang ayo ayeuna we yuk si keburu hujan Ayo yuk